Sampurasun kumaha murang kalih sadayana damang. Mugia urang sadayana dipaparinan kasehatan sinareng kasalamatan. Amin ya Allah ya robbal alamin. Wilujeng tepang deui sareng Ibu Indrayani dina raraga diajar bahasa Sunda kelas 2 pangajaran 2. Sate acan lebet kana pangajaran, hai urang sasarengan ngadoa heula. Mangga. Bismillahirrohmanirrohim. Robitu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulla. Robbi jidni ilman warjukni fama. Dina pangajaran ayeuna KD 3.2 memahami teks sederhana tentang bermain di lingkungan, bisa dengan gambar bermain tayangan, bermain secara langsung di lingkungan sekolah. 4.6 membaca nyaring bacaan yang berupa teks deskripsi tentang kegiatan bermain di lingkunganku. Tujuan pembelajaran: setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan, memahami teks sederhana tentang bermain di lingkungan, bisa dengan gambar bermain tayangan, bermain secara langsung di lingkungan sekolah, serta dapat membaca nyaring bacaan yang berupa tes deskripsi tentang kegiatan bermain di lingkunganku. Mangga anu atos sayogi bukuna, buku bahasa Sunda Midadami, dibuka kaca 20. Di palidinya aya seratan ngaregepkeun Pesta Agustusan. Saban bulan Agustus loba raramean di kota atawa di kampung sarua wae. Diayakeun panggung hiburan pikeun kasenian, ditambah deui ku kegiatan olahraga. Naon sababna manik sakitu ramena? Kapan eta teh Pesta Agustusan tea? Pikeun mieling kajadian penting nyaeta proklamasi kemerdekaan. Anu sok dipake tempatna biasana di lapang. Aya balap karung jeung balap dahar kerupuk. Sok aya tarik tambang deui jeung balap make jajangkungan. Sok aya main rebutan deui, rupa-rupa barang digantungkeun dina luhureun tihang, ditancepkeun di tengah lapang. Tihangna teh aya nu bahana tina tangkal jambe, aya deui anu tina awi gombong. Peutingna sok diayakeun hiburan, pikeun manggungkeun rupa-rupa kasenian. Aya anu nyanyi, aya anu tari, jeung anu bobodoran. Anu lalajo rame kaleprok. Pesta Agustusan diayakeun ku sakabeh rakyat Indonesia. Sarerea ngarasa bungah bari muji syukur ka Gusti Allah anu maparinakeun rahmat kamerdekaan. Mangga salajengna ngajawab pananya. Di handap ieu aya pananya 10 nya. Anu kahiji, naon tujuan raramean Pesta Agustusan teh? Leres, pikeun mieling kajadian penting nyaeta proklamasi kemerdekaan. Anu kadua, kegiatan naon wae nu sok diayakeun dina eta raramean? Leres, aya balap karung, balap dahar kurupuk, aya tarik tambang jeung make jajangkungan. Anu katilu, naon anu disebut main rebutan? Leres, nu sok disebut main rebutan teh
rupa-rupa barang anu digantungkeun dina luhur tihangnya. Anu kaopat, tihang dina main rebutan teh tina naon bahana. Leres, tihangna teh aya anu bahana tina tangkal jambe, aya deui anu tina awi gombongnya. Anu kalima, naon wae kesenian anu sok dipanggungkeun teh. Muhun leresnya kesenian teh aya anu nyanyi, aya anu tari, jeung anu bobodoran. Anu kagenep, kumaha ari anu lalajona? Muhun anu lalajona rame kalepronya. Anu katujuh, naha urang kudu muji syukur ka Gusti Allah. Kunaon cing urang kudu muji syukur? Leres kumargi Gusti Allah atos maparinan rahmat kamerdekaannya. Anu kadalapan, sok aya naon wae ari pesta Agustusan di tempat hidup. Sok aya hiburannya, sok aya balap karung, aya di keseniana oge nya. Anu kasalapan, peutingna sok aya naon dina pesta Agustusan teh. Peutingna sok aya diayakeun hiburannya. Tah, anu kasapuluh, kusaha diayakeun pesta Agustusan teh? Usaha cing, leresnya pesta Agustusan diayakeun ku sakabeh rakyat Indonesia. Salajengna mangga buku Midadamina dibuka kaca 22. Ngapalkeun harti kecap. Anu kahiji kawas, anu hartina siga atanapi saperti. Anu kadua mencil, anu hartina misah jauh ti batur. Anu katilu pahatu, anu artina geus teu bogaeun indung. Anu kaopat lampit, anu hartina sabangsa samak tina hoe atawa bangban. Anu kalima kacugak, anu hartina kacocog ku barang seukeut keur leumpang. Anu kagenep dage, anu hartina bahan kadaharan anu geus disepan atawa dikulub tuluy diburukeun heula. Anu katujuh ngawih, anu hartina ngalagukeun kawih atawa sisindiran. Rupina dugi ka dieu pangajaran basa Sunda anu ngeunaan ngapalkeun harti kecap. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.